Wilujeng Sumping di podcast Mang Akoy. Podcast slow santuy pikeun ngaleungitkeun kagabutan maraneh. Alhamdulillah ayeuna podcast episode kedua. Kemarin kan orang geus ngomongkeun tentang kunaon sih urang podcast jeung kunaon pakai bahasa Sunda. Jadi eta podcast episode kahiji. Ayeuna urang geus asup ka dua. Urang gede yang sering lagi euy. Jadi itu naon eta? Jadi di podcast episode kedua ieu urang teu sorangan, jadi urang merasa bahagia. Jadi seserian wae. Jadi ayeuna urang dibaturan ku babaturan urang. Best friend ente sih urang bungakukeun best friend. Bodo amat eta mah. Rajin dah. Rajin. Oke, ayeuna urang dibaturan ku Jeng. Oke, sok perkenalan, Mang. Perkenalan dah tuh. Oke, napangkeun. Set napangkeun dulu. Nami abdi nya aran asli apa sih ya? Panggilan. Panggilannya. Sering dipanggil Gudil. Gudil. Lain belek. Belek sama heula. Jadi nyebak belek itu orang. Jadi refleks kan. Karena tunduh ayeuna geus penting. Oke, guys, jadi ayeuna orang dibaturan ku Mang Gudil. Jadi mainna babaturan orang ti zaman keur SD meureunnya. Zaman beunceuk. Zaman di kandung. Jadi ayeuna orang dibaturan ku Mang Gudil mainna babaturan ti SD, SMP, SMA meureun wa kabeh bener eta mah. Ya. Bener. Kabeh meureun. Berapa tahun? Tilu SD genap tilu kan berarti lu 8 12 bos 12 ini tinggal terakhir mana lulus kelas berapa 12 kan di SD ke SMP teu kahiji deui kan langsung ke 7 kan ayo bodoh 12 cuy aduh karena kepikiran cuy jadi geus 12 tahun orang bareng berarti nya set penyangka bos kita masih ayeuna masih bareng kayaknya masih akrab kayak bener-bener berarti zaman mentang layangan bareng ke SD berarti di zaman urang mentang layangan manehna gitu urang anu ngahibeukeun mah urang mentang kitanya manehna geus siber layanganna bagian urang nu mentangna manehna bungeun gitu teh da layanganna geus ieu oh nya heuh atuh kudu kitu wa oke. Sebelum kita memulai alangkah baiknya kita menanyakan kabar kepada para listener para pendengar setia. Kumaha ieu daramang. Damang. Jadi mudah-mudahan jakeur maraneh daramang tetap sehat jasmani maupun rohani. Amin. Jeung jakeur maraneh mudah-mudahan segala permasalahan anu keur dihadapi ayeuna mudah-mudahan bisa terselesaikan. Amin. Karena tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Ya betul. Jadi segala sesuatu masalah pasti ada solusinya. Oke. Mungkin ayeuna orang langsung ka judul. Ayeuna orang bakal ngabahas nanti. Rame ya. Mau kana rame ieu ya. Rame pisan. Pas tadi zaman Kiwari. Kiwari. Kiwari teh masih baheula apa namanya? Baheulanya. Oke, jadi kita orang bakal ngabahas mengenai masa SMA. Aduh. SMA. Urang hari ngomongkeun masalah SMA sok inget ka lagu. Oh, lagu. Kumaha teh laguna inget laguna tapi orang poho lirikna. Ini dia lagunya. Nah, di situ. Kayak tinggal edit. Aduh. Kisah kasih di sekolah. Asik. Masa indah paling indah itu apa sih?
Tinyaho lagi. Rasa ini indah kisah kasih. Jadi intinya di lagu eta masa-masa nu paling indah itu masa sekolah. Bener tuh. Bener tuh. Bener. Kemudian SMA. Jadi masa-masa paling indah emang bener gitu. Masa-masa paling indah. Jadi orang bakal ngebahas eta siap tuh ya. Oh, siap. Jadi siap. orang bakal sharing pengalaman bernya, pengalaman yang tentang masa-masa SMA orang. Masa-masa SMA kita bersama. Ngomong-ngomong masalah SMA, Wak. Orang tadi di jalan. Kenang. Lucu nai. Itu lain lucu aing. Iya, Tegang. Heeh. Mana tegang ya? Hah? Tegang. Tegang. Perasaan tegang. Perasaan, Bos. Jadi tadi orang karak balik tadi pisan lain kamari Wak, ayeuna geus jam 1. Jadi termasuk kamari bener. Kamari ya bener. Kamari. Jadi kamari sore. Kamari sore. Orang Berarti bener boy. bener. Konangan. Jadi orang ke kamari sore. Jadi Berarti hanut kene. hanut kene. Hanut kene. Jadi bingung kieu nya ngomong kamari. Nya kumaha ayeuna kan geus Geus isukan ade ya. isukan deui. Jadi ke kamari orang eta balik di Karawang di kota. Balik tah di jalan. Nah di jalan orang aprok jeung budak SMK aja nama. SMK. Budak SMK. Mainna na motor. Urang ke lawan arah. Mainna ka kaler, urang ka kidul. Di tengah-tengah ada ular Jawa. Lagu eta mah anjing. Jadi urang ke kaler, mainna ka kidul. Nah di dinya si budak SMK eta ngegas ka jalur urang. Maksudnya nyalip mobil tapi nyerempetkeun gitu. Ngerti meureun? Ngerti. Jadi mana nyerempetkeun ka jalan urang. Otomatis mana rasana kumaha sih lamun misalkan digitukeun teu ngeunah meureun teh. Tengah. Pastina hayang ngegas urang ieu. Di dinya urang digerung-gerung, Wak. Gember Bos. Oset aing. Jiwa aing masih muda, Bos. Lamun sakalena kitu pasti ngomong, goblok. Gitu kan pasti. Anjing eta goblok pisan jelema anjing. Doakeun saya kumaha gitu. Pasti doakeun kan. Nah di dinya urang kesel kan. Anjing gitu. Jero hati sih tuan ya. Bang gitu dah anjing. Tuan sih aing di jero hati. Jadi kurang eta tah geus gigituan teh jero hati anjing teh goblok pisan budak. Masih berani. Ternyata di tukangna eta, Wak. Non. Eta teh keur tawuran, boy. Tawuran? Heeh. Nya teuing sih pokona jiga keur nyerang apa rek teuing nyerang teuing geus kumaha. Soalna naon? Anu di tukangna bawa eta mau cerulit, boy. Balik cerulit. Balik. Anu motor gitu. Heeh nu lagi ngarip gini kan hari aing mah gitu hari mainna pantesan cerulit urang eueuh di imah. Hari pergi ngarip teh paling pareh hari di urang mah tapi bener ya. Eta dipake. Anu biasa anu teh heula. Eta urang wani ngomong gitu dia. Goblok gitu. Goblok. Hari pas anu kadua babaturan eta kompoy, Wak. Caritana kompoy dia teh heueuh. Lobaan di tukang gitu. Anu kadua tah eta ngaliwat di sarua gitu nyedekeun jalan urang. Pas geus kitu eta mah bari ceulitnya diangkat-angkatkeun. Oh ayo. Gitu. Diangkat-angkatkeun gitu. Nah, otomatis orang di dinya anjing aing nyakel ngomong teh jero hate. Sanajan jero hate tapi ayo nya apal angger da watir lamun misalkeun mainna gitu urang rada ngagerung sih urang geus teh rada digerungkeun. Lamun misalkeun mainna otomatis tengenang bener mainnya juga Patriot, Bos. Patriot bener lah budak SMK juga Patriot kan masih kuat. Harga diri sekolah cenah. Buset. Harga diri sekolah eta. Jiwaku merasa terpanggil. Jadi asa hingluan. Padahal aingnya panglima tempur. Panglima tempur. Tapi orang geus nyawa di dinya mainna mau ceruit jeung mau geng pasukan aing jadi ciut, Pak. Sieun aing langsung rada ngegas, lain ngegas ngagurung-gurung tapi rada ngajoki ya tapi gitu rada kenceng. Saya cara lompatnya mana ke 1000 nya. Karena sieun mainna iya, Pak. Karena sieun mainna balik deui ngudag urang, lain ngudag musuh jadi ngudag urang karena urang ngagerung-gerung gitu.
bener. Power gitu kan. Coba lamun aing budak-budak gitu, aing kan masih hayang ngarasakeun gitu, ngarasakeun hirup, ngarasakeun kawin. Sakawin teh. Jadi power anjir. Tapi untung sih teu mainna jigana fokus karena warga geus aya sih nu riweuh tadi teh. Ieu mah cerita Geus sasah jeung keluarga teh. ieu mah cerita nyaan wat tadi aslina keur kamari. Kamari Aslinan teu reuy urang teu bohong. Emang aya gitu. Jadi emang warga ge geus nempokeun gitu, malah aya mobil areureun mobil ge mah. Mobil areureun teu rame berenya. Ya, Areureun kitu keluar teh apa? henteu ka luar mah cuma nya nu aya di sisi jalannya biasa nempokeun. Tubakeun. Nempokeun doang desieun mah kumaha mau barang batur nya gitulah eta negatif masa SMA sebenarnya. Mungkin nya emang kumaha nya hese dileungitkeun mah nya. Teuing sih eta biasana cuma gara-gara pacabak-cabak irung. Siaran yang gara-gara gini. Kan. Apa mah ya keur zaman budak ya kan. Mana wanita nyabak irung si itu. Aing itu guna gelut teh. Bener gitu dah. Tuna kan gelut. Jadi bang nyabak irung jigana eta teh masalah anu keur baheulana kitu jigana teh gara-gara si eta tanya bak si irung si itu jadi masalah itu tetap turun temurun tapi ke generasi ayeuna beurna. Jadi tetap aya jigana gitu, Pak. Gara-gara irung doang. irung mana itu? Aduh, oke eta tadi lain nanti tadi orang aprok jeung eta jadi nya gitulah. Eta mah cerita batur. Maksudnya pengalaman batur anu di alaman bener. Akhirnya orang bakal nyeritakan anu orang asli di alaman ku orang gitu. Itu kan batur ya, anu kita kan batur, tawaran batur lain orang timbang nempon doang. Anu pas sabak-sabakna batur. Jadi orang yang nyeritakan anu kurang di alaman sorangan gitu. Nah, jadi ngomong-ngomong masalah SMA. Ngomong-ngomongin masalah SMA ya. SMA. Putih abu. Teuing nya? Putih abu bener putih abu. Orang sok pahili wae teh namun putih abu jeung putih biru. Bagus sih. Sok pahili wae aslina. Ngomong-ngomong masalah SMA gitu. Jadi orang ke SMA sekolah di mana ya kita? Kan bareng di eta tah anu deket loji. Siapa batur teu nyahoan mah. SMA favorit di Kecamatan Pangkalan. Kecamatan Pangkalan paling favorit tah sadina. Da hijina eta mah da bapak anu batur mah beda. Jadi apal meureun arana naon? Tapi ketelana Tengsau. Nah, tengsau. Tengah sawah cuy aslina. Mana nya mau misalnya ulin ka Tengsau. Pemandanganna mantep emang geus. Mantep sih eta bisa jadi studi tour ongko, Pak. Bener. Tandur. Kuduna mungkin aya keun pelajaran agroteknologi kas gitulah nya. Bener tandur. Kisaran itu pertanian. Mungkin cocok SMK pertanian berenang. Kita deket jeung pesawahan. Setidaknya orang nyaho kunaon tandur mundur. Kunaon tah? Hah? Kunaon sih? Kan orang teh nyaho kan teu diajarkeun. Nya. Kalau misalkan diajarkeun di Tengsau atau geus orang nyaho ayeuna orang kan teu diajarkeun. Teu nyaho kunaon coba. Soalna pendapat mana kumaha? Soalna arana tandur. Mun maju taju. Ente lain gitu. Lain. Jigana karena mungkin mainnya nggak di PHP kan apa gini anu keur viral urang mundur eta bener kunaon maneh mundur gara-gara eta gara-gara lagu eta yang teu lah mikirna positifna lamun misalkeun maju kalayakan ku sia anjing sia tandur harus kalayakan atuh blok mungkin ya anu teu pernah nempo batur tandur kunaon mundur kitu nya. Heuh. Misalnya orang kota ieu datang ka lembur. Nah mundur gitu. Deuleu ku sia. Lamun maju si pare eta anu karak diplakeun kalikan deui gitu kan. Kan gitu. Arahna kita tandur tanam mundur. Bener eta sikat lagi tandur tanam mundur.
Jadi tanam, beri nonggeng, mundur. Itu siap, cuy. siap. Oke, kembali deh. Tadi di Tengsau, jadi sekolah kita itu julukannya Tengsau karena di Tengsau. tengah sawah. Tengah sawah. Nah, jadi sebenarnya kieu orang yang cerita di awal sama mi asup ke Tengsau. Jadi sebenarnya orang awal asup sekolah teh niatna mah lain kadinya. Pelampiasan lain ya. Wih, lain. Oh, lain. Lain pelampiasan oge. Jadi orang baheula sempat niat hayang sekolah ke kota sih, Pak. Aku kata jauh nanti mah. Ya, jauh. Tapi alasannya konyol. Nah sih. Hah? Oh iya konyol nanti ya. Ya, alasannya konyol karena orang bung sekolah kaki dulu aja. Kaki dulu aja. Jadi nanti kaki dulu aja. Kan orang kerjaan SMP kaki dulu. SMA pernah kaki dulu. Tepira. Eta alasan orang kunaon embung gitu sekolah kaki dulu gitu. Kunaon embung ka Tengsau gitu karena bosen orang teh kaki dulu aja ke awal pisannya. Ke awal arek pendaftaran SMA. Jadi orang yang ngajaran di kota sekolahna. Emang pergaulan ge beda lah ya. Beda. Ya boga kenalan di orang kota lah gitu. Di orang yang boga kenalan orang kota anu jauh di ditu. Ya, gitu sih mikirna awalnya gitu pada dasarnya didinya. Jadi orang sempet naon arana datang ke sekolah nu di kota, sempat gitu nempuan ngecekan gitu. Mana ieu Daftar gitu, daftar. Daftar. Sempet daftar. Itu sih daftar. Tapi sempet sih. Sempet Tuh. Sempet malah aya datana gitu. Sempet daftar di sekolah Karawang. Tapi geus eta teh urang mikir deui. Aduh, lamun misalkan sekolah di Karawang asa capek wa. Bulak-balik lah kabayang tuh bulak-balik. Karena kerbala orang teu sempat mikiran kos gitu karena masih SMA aku masih. Da can kapikiran. Can kapikiran kos beda jeung kuliah kan. Jadi can kapikiran hayang ngontrak, hayang kos can kapikiran nya urang mikirna aduh aing lamun misalkan sekolah di Karawang gitu di kota aing bakal capek mah bulak-balik yang teh. Nah, da mikir eta sekolah di mana wae ge sekolah sarua. Sarua kan. Sebenarnya sarua. Dan yang aneh-aneh ilmu keneh gitu. Nah, gitu dan pada akhirnya orang memutuskan jaker sekolah kaki dulu Iya. Ada naon lah cenah. Emang deket. Enggak kumaha tuh. Jadi orang sempet gitu. Jadi mikir, aduh capek nya geus urang sekolah kaki dulu ya, Pak. Jadi niat eta teh eleh tah. Karena aku capekna eta. Karena aku capek. Bisa capek, bisa ada Deng, jauh ge kan pada risikona lebih gede gitu. Resiko gede. Yang pada akhirnya eta teh orang memutuskan eta berapa poe coba? 2 hari sebelum pendaftaran ditutup. Mepet banget ya. Mepet toh. Asina terus geus di dinya urang nya memutuskan ngarundingkeun jeung kolot ngomong ngobrol kieu dan akhirnya orang memutuskan kajin lah di dieu we. Di kidul we sakolana. Didinya orang langsung eta Pak. Kumaha? Langsung daftar ke warnet, orang sorangan orang mah. Ke warnet. Daftar ke SMA ke warnet gitu. Online. Orang datang ke warnet gitu karena nya emang geus teu dicekel ku guru kan maneh ku gurunya balinya. Teuing pohoasan teh ku guru. Kan maneh emang niat sekolah kadinya kan? Oh, emang urang niat kadinya. Mungkin maneh mah karena awalnya geus ada ke mana-mana gitu kan. Awalnya ke mana-mana jadi kurang dicopot anu di guru gitu kan. Di kolektifkeun gini. Jadi orang mah dicokot gitu dan ya akhirnya orang daftar sorangan gitu di online daftar sorangan terus ngeprint di print sorangan. Nah, nanti ku sorangan ya. Sorangan we terus merekeun berkas ka sakola lagi sorangan wa. Memang peurih hidup sih. Anjir. Tampil sorangan. Asli sorangan urang eta. Nah, didinya gitu tah setelah urang ngarasaan pendaftaran eta wa. Sorangan gitu. Jadi orang didinya aya tertanam dalam diri orang bahwa orang teh kudu bisa terbaik lah gitu jaker sekolah. Tanangna mundur tuh ya. Hah? Mundur tuh. Taju yuk. Taju. Tanam maju. Jadi dalam diri eta orang berjuang sorangan jaker asup ke sekolah eta. Henteu ieu lain karena orang asup kadinya lain karena terpaksa lain karena terpaksa tapi karena ya pertimbangan eta anu menurut orang lebih baik da sakola mah di mana we sarua setelah mendapatkan pencerahan hidayah gitu. Nah,
setelah orang perjuangan sorangan, daftar sorangan, ka warnet sorangan, eta di dinya orang langsung mikir ya, orang kudu bisa jadi nu terbaik di sekolah ieu gitu. Maksudnya orang kudu bisa berperan aktif jaga sekolah gitu lah. Jadi mikirnya kadinya. Hari masalah jauh sih, itu kadinya kan deket pisan. Jadi orang kan bisa selalu ada gitu kan. Hari di kota mah kan belum tentu gitu kan. Di lembur mah kan deket tepati jauh, make eta ge kan bisa bolak-balik. Nah, deket lah itu. Terus pas asup sekolah otomatis MPLS lah. MPLS. Masa pengenalan lingkungan sekolah. Tapi angger urang teh nyaho eta kenaon angger. Teh nyaho. Maksudna kan masa pengenalan lingkungan sekolah. Tapi urang teh nyaho ieu eta teh naon. Otomatis kan misalnya masa pengenalan lingkungan sekolah berarti perkenalkeun gitu kan. Perkenalkeun. Jukut arana saha. Tetapinya ya gitulah bukan nama. Minimal orang geus berbaur di didinya. Geus hafal. Kumaha waena gitu. Tapi orang jujur orang MPLS cuma ngiluan jas pas SMA. Oh, SMP henteu. Henteu orang padahal pas ya. Henteu pas SMP orang terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Jadi orang baheula pas SMP pas emang teu hayang itu. Gitu wae. Tapi dingin kayak tadi. Lain gitu aing lain jiwa lemah. Wah, lemah. Emang joker. Anjing. Jadi orang sempat kejadian kerjaman SMP isu kana mos. Orang teh kecelakaan. Ragrag di motor. Karena orang ceroboh naik motor anjing. Aing teh so agul teh sejagoan si motor teh. Digibeg-gibeg. Asli ya mah teu reuy. Jadi mau dibayakin lucu juga. Ngeng. Bisa gigir kiri kanan gitu. Heeh, gitu-gitu. Di jalan raya umum biasa karena sepi. Orang aja digibeg dah. So jagoan teh ya. Beda sepi udah nanya. Sepi gitu. Jadinya malah raga coba. Jigana mun urang aya eta seuri anjir. Tulungan atuh. Serius ada tulungan. Serius ada tulungan. Nya henteu, masalah dinya sepi usah saha. Ya urang suku barare posisina suku barare getihan. Ieu tah beunang aon teh beuteung teh di dieu beunang. Baju ge bolong. Asli bolong, baju bolong getihan. Tapi tetebus ka tukang ieu kan. Oh ya, itu atuh. Serem ini. Serem eta mah. Ya terus geus eta teh pas cilaka eta urang nulungan kan posisina. Nulungan aslina. Gero jaman kita anjing lu teh. Aslina. Itu heureuy ieu mah urang ngahudangkeun motor sorangan. Tapi untungna di ditu rada jauh lah sekitar 10 meter aya si bapak-bapak anu keur ieu. Nah, anu keur tandur. Lain tandur wae tadi bulan. Nah, anu keur beberes jalan karak dicor da paribasana. Karak dicor si jalan teh. Karak anggeus. Geus garing lah karak anggeus garing aya si bapak anu eta langsung lompat lah nulungan gitu. Aing pas urang hudang teh da apa hari tiguling mah da teu nyaho kumaha da nyaho pas ada hudang ya gitu kan pas tiguling mah pas hudang gitu nempok di hareup di itu tuh di jalan jauh teh anjing aya mobil gede anjing digdug eta motor di tengah kene posisina motor tengah kene motor di tengah kene di hadap aya mobil gede mobil gede nya tepati deket sih rada jauh urang bingung tah untung si bapak eta ujug lompat gitu ujug nulungan lompatnya eta ke motor aing henteu sorangan jalan aja urus ke hidup sorangan di hese nya pas geus kitu teh biasa ngobrol jeung si bapana heuh teu kunaon jang henteu jeung teh urang imahna deket di imah urang di pas eta anu gua teh anu di Parlak teh ya di Parlak di Parlak anu gua daya anu lokasi batu geuning dinya didinya pas didinya pisan deket tapi deket imah kan deket imah eta tibang ka imah sa kilo ge henteu deketnya jadi orang deket tibang na eta da deket akhirnya orang leumpang sorangan ka ditu leumpang na motor si posisi si Gigi kan motor Gigi motor aing anu black teh ya si black anu eta si Gigi na teh nangtung kitu tah kaluhur pulang jeung eta kan posisina urang garetian aing tepi ka imah anjing dari datang reubas beureun kolot. Cari kanan naon itu? Kanan cari kanan motor nu beak. Nya pokona gitulah nya carita gitu dan pada akhirna nya biasa diurut geus kitu di berobat
tapi ka dokter datang ka imah ting dokter rasa baheula poho datang ka imah dokter disuntik teh sieun aing mah kabur jadi nya pokoknya mah gara-gara eta urang teu bisa ngilu MPLS mos pas zaman SMP gara-gara eta jadinya teu ngilu jadi urang teu nyaho jadi pas SMA eta pengalaman pertama urang MPLS mungkin mana emang gak pernah gitu gak pernah mos kumaha sih rasana gitu kan mungkin geus ngarasaan di teu kaget tuh teu kaget aing kan eta wa karak ngarasaan mos gitu ya kumaha sih mos nya baheula mah masa-masa kelam sih nya masih masa kelam kan nya orangnya masih pas aturan eta muncul teh pas pertengahan urang kelas 1 lah mun teu salah jadi pas masa-masa orang masih kajen di porosotkeun calangana di huapan ieu make cai cidu masih maci nu kitu teh masih tapi enak masih teh nya misalnya si biru bertato dogasin karena itu teh sekali itu mau kadaharannya nu kos tebak-tebakan gitu ciki jangan diambil padahal taro gitu tah bener ciki jangan diambil mungkin enak gitu nya enak gitu nya henteu asana mah henteu ayeuna mah to the point ya jadi embung ngari ribet siswa tapi resep sih neangan eta zaman-zamanan neangan kacang nanti kacang 2000 berat 2012 kita nya kita mau 2012 ciki gitu padahal mau dihitung iya bener aing kebodoh aing ngitung Pak asli ini dihitung ya aing kan jam apa menurutku senior dah sieun faktornya kan sieun jadi pasti dihitung sih aduh permen anu mesum naon tah kis mesum aduh eta tapi bagi orang eta panitia barisaan sih nyeun eta tebak-tebakan gitu nya bener aslina jadi nya terus iya roti dewa padahal Dewi nya Dewi gitu. Bener pasangannya kan Dewi gitu terus iya endog dicap yang masih anu endog dicap si biru bertato ya eta nya endog asin terus tadinya loba da tapi ekor hoki we loba paling inget orang eta ciki jangan diambil taro tepira nya teh botol nasi anu teh tah teh kotak bukan mah itu orangnya tebak-tebakannya tebak-tebakan barisaan lah eta aslina nah geus pas mos eta gitu pas hari H kan ulah mau motor Pak ulah mau motor kan ke mos SMA ke mos SMA kan ulah mau motor tah hari urang mah ada politik Pak urang motor dipindah di imah babaturan di imah si Arif apa misalnya si Arif di imah si itu jadi orang sudah dirinya dan pernah orang Wak datang telat anjing dihukum eta mah urang pas datang telat tuh apal senior beungeutna ka rumaha da emang teu apal mah kan nya tua teh ya salangar coba alabatan militer karak datang orang telat Wak apa jalan tengsau di jalan dieu hareup gerbang gitu tapi ka gerbang sakolana barang meter leuseut tidinya orang ti jauh kene di jauh mata memandang kene orang kan telat digorokeun si panitia teh woi buru woi otomatis sasa lompat sasa da sieun si dihukum aing lompat tah set sidinya kenapa kalian telat alasan tadi nggak ada mobil Kak yang lain aja bisa gitu. Nah, akhirnya orang dihukum didinya teh hukumannya naonnya pas telat orang tiluan telatna dihukumna teh sita maca surat pendek nya bisa tah geus bisanya biasa asup ka kelas geus asup ka kelas dicari kanan deui lain ku jelema tadi lain ku panitia delegasi pembimbing kenapa kalian telat ngomong jelaskeun deui karena terus ngomong ieu biasa ngomong
maaf ya, saya tidak akan mengulanginya lagi. Gitu. Dari berbatur gitu ya. Berbatur. Aduh, saya. Tapi udah angger, ceteh si Bang. Didengekin udah henteu di Bang dua batur ge. Bisa bodoh tuh gitu nya. Eta bener-bener salangar sih. Terus kamu pas with game, Bos. Jadi game. Jadi game emang eta tah. Puncak acara teh kan puncakna. Pas puncakna eta with game. Rasa sieun jeung campur aduk lah pas with game marana ge ngarasaan penjelajahan gitu. Penjelajahan. Jadi orang teh datang ke pos-posnya. Pos ditanyaan gitu, ditanyaan tentang pengetahuan tentang iya misalnya pos ini tentang agama gitu. Terus pos kedua tentang pengetahuan umum. Tentang mantan. Karena itu tanya biasanya di unggal pos teh ditanya kiki gitu. Nya di dinya ge sambil dilatih mental orang biasa di cari kanan nanya. Sambil cari kanan gitu. Pokoknya orang teh serba salah. Serba salah. Pokoknya senior tidak pernah salah. Itu pasal 1. Pasal 2 jika senior salah kembali ke pasal 1. Begitu, Bos. Eta pasal di mana anjing? Kan eta mah. Aduh. Eta anu pas ieu sih, anu pas naon teh arena. Pas with game anu terakhir tah, anu di pos terakhir, anu pos game sih eta mah game cuma goblokan anjing. Ya, mungkin namanya keuntungan urang sekolah eta di tengah sawah. Eta bisa manfaatkeun eta. Bisa manfaatkeun. Bisa ngojay di eta taneuh. Bisa membekukan. Membekukan. Eta pas di terakhir tah, urang kabayang lamun misalkeun anu ieu. Anu si Tadiuk. Ente sih pertama ente si Tadiuk. Si Nago kan ya? Nago yang bimana. Terus kalau kalian naon sih pertanyaannya teh? Kalau kalian ini duduk apa kumanya? Pokoknya kita diuknya. Kita diuk. Diuk teh anjing sugan aing mah. Eta teh si tangga teh deet. Bari jeung base gitu nya leutah. Teka ciri jerona gitu. Haripuk teh jero anjing bujur aing katanya kabeh. Anjing jijik. Jadi telum bol telum gitu. Telum. Hari aing paurna aya cacing nempuk itu. Wah, liang. Teka udah liang itu. Teka bayang itu si cacing untuk tekan. Nih. Eta urang mikir kadinya gitu. Tapi nya urang daek da kumaha da sih. Da heueuh. Mun teu kitu cari kanan heuh. Ya heulah cari kanan pasti ke dihukum deui. Buset eta. Bener-bener sih cek urang masa-masa mos gitunya. Mos bener-bener berkesan sih. Berkesan. Memang sih. Terus iya Pak. Selanjutnya teh geus SMPLS ya. Kita itu anak apa? Kerja ikhlas, kerja cerdas. Rajin ibadah. Lain apa? Kerja keras, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Anjay. Nah, eta OSIS cuy. Mata OSIS. Mana mau nyangka gitu, marane mau nyangka kita itu adalah budak OSIS, Bapak. OSIS. Kita itu babu sekolah. dalam garis bawah babu sekolah. Udah, ibaratna kitu dah pasti diistilahkeun kadinya mah. OSIS itu adalah babu sekolah cenah. Emang batur ge nyangkana gitu. Gitu sih. Da emang heuh sih. Nah, sih faktana emang gitu. Tapi nya najan gitu ge da urang lain karena embung. Lain karena naonnya istilahna. Heuh sih. Jadi nya ikhlas we kitu kerjana, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras. Dasarna mana yang ngiluan OSIS naon sih, Pak? Awal muasalna ya. Kunaon sih jadi niat yang OSIS? Nya barangah hayang berpengaruh we. Buset dulu ngaruh. Pada mah lain dah yang di bawuhan. Yang tenar. Ku sabab beungeut maneh goreng. Jadi rumah sakeun, Bos. Ke rumah tampang teh pas-pasan gitu. Meni pencapaian pisan gitu. Jadi nya minimal ngeluan OSIS lah. Di bawuhan lah. Lumayan gitu. Ya teman abang teh siap dihormati ya. Kamu lamun misalkan jadi senior, hayang balas dendam. Nah, eta. Hayang ngajaran Sita batur diuk di taneuh. Ngajak tina cacing heula gitu.
Ini. Aduh. Terus eta kan alasan maneh? Hari alasan orang lain gitu, Pak. Nah, iya. Hari alasan orang mah nya tadi sih, orang kan asup kadinya sorangan gitu. Memang sorangan jadi orang termotivasi tidinya. Hayang berubah lah. Hayang buat nama baik sekolah gitu dengan nama orang gitu. Dinya. Tapi orang ingat kene anu alasan si hiji dia budak OSIS nya sih itu anu jadi ketua OSIS. Apa bener si eta. Jadi main ngerasa, diomongin dia. Kita tempat gibah Bapak. Gibah terus kita Gibah. omongkeun. Jadi si eta teh orang inget wae alasana naon coba ngilu OSIS. Naon? Hah? Naon dah? Dititah ku bapak. Tidak ke bapak we lah jadi OSIS lah. Gitu. Itu berapa? Jadi mainnya dititah ku bapak ngiluan OSIS. Eta orang inget. Ya pernah naon sih it's okay gitu kan. Halus Bebas lah. motivasi orang bebas. Halus lah gitu dititah ku bapak ngawaro gitu kan. Tapi nya lucu we gitu. Pas ditanya pas anu pelantik kan pas Penerimaan gini anu ku aya seniorna. Nah, Jadi apa sih alasan kalian ikut OSIS? Dititah ku bapak. piwara ku bapak. Ya Allah. Aku terbaik. Bagus menurut sama orang tua. Kamu ngawaro katolon. Tapi nya pas orangnya orang sih rumah saya ke SMP teh namanya pasif lah gitu untuk ngeluaran naon cuma ngeluaran tenis meja doang eta ge nya ukur latihannya doang mainan doang gitu pas masuk ke SMA emang lagi kepikiran yang OSIS dah itulah hayang Ngajaran jadi balik. jadi balik tadi mah heureuy nya anu hayang ieu mah heureuy naon tadi teh Eta jadi OSIS. jadi OSIS pas mimiti penerimaan orang teh ngeluan OSIS banyak daftar gitu baturna teh ulah laki baturna gitu jadi isukana orang tuh datang dawuh baturna terus nepi ka Tapi mainnya teu nyaho urang geus aya di dinya nya. teu nyaho Orang kumpulan wae pas awal-awal kumpulan wae. Tapi Urang urang karak urang karak sorangan duaan sih jeung si itu. Oh, CS. tes Kita kan aya kumpulanna, kita kumpulan dari Kumpulan. OSIS. Itu kan aya kumpulan naon sih? Cotang. Catang salam buat anak-anak catang Salam buat anak-anak Cotang, kita lagi ngobrolin kalian. Orang duaan. Jadi mainnya teu datang dia nanya. henteu urang tibang datang sekali doang sih eta ge datang sekali doang medekeun Dah. biasa gitu dah Asa teh maneh da tungtungna mah udah. emang teu datang Pas di pertengahan kelas 2 nya karek aya deui. Heuh kan. Nah awal-awal orang tibang eta doang terjadi tah henteu tah Oh, heuh inget. gitu Inget. Bener. Jadi maneh mah tibang kelas 2 karek ngiluan OSIS kan. kelas 2 Nya. tah Paksa apa naon tah? ente sih emang ya mungkin eta kesempatan orang supaya eta kesempatan orang di mana ya kesempatan kan perilaku kurang mau cokot gitu kan jadi itu namanya asup emang geus kuduna kitu meureun Takdir. Ya, pokoknya mah keur di OSIS loba lah pengalaman deh. loba Maksud loba pisan sih. loba pisan pengalaman pahit amis hasil loba Itu kieu Wak, urang aik nanya ka maneh. OSIS apakah OSIS jadi tempat alasan amun misalkan belajar ya? Alasan itu ke mana? Kumaha kadang orang ngambil kesempatan eta lamun keur tepepet heeh sebenarnya ente tepati dijadikan alasan cuma misalnya keur kapepet ya aya alasan Hanya kertang we kertang belajar. Kertang belajar. emang kertago gitu cuy gitu sih kan kadang sok tanggal ya pelajaran teh Pura-pura kegiatan OSIS ya. izin mau rapat mau naon gitu Tidak berangkat baik. kurang OSIS Maneh tidak baik gitu. sebaik-baiknya OSIS masih buruk Kumaha eta? maksudnya nya udah katinggalina doang jika nu heueuh padahal mah ada emang geus sih Emang heueuh. cuma nya arana ge jelema kan Nya henteu OSIS oge kan murid. eta sih Sifat dasar murid pasti aya rasa malas eta. heeh Pasti aya ya. heeh Pasti aya.
eta sifat manusia oge males. Manusiawi. Pasti males gitu Pak. Kadang kita pernah merasa males ya pas belajar gitu. Tapi orang inget Pak, anu eta anu pas orang geuning pas aya kegiatan emang bener-bener iya kan maneh kelas ya jeung urang kan kelas ya. Kelas. Oh, emang sekelasnya? Buset lah. Surah aku eta sok aing contekan ka maneh. Iya. Terus Bang kan eta di OSIS kan iya kan anu pas aya kegiatan teh inget teh. Ke kelas dulu teh ya. Pas pelajaran PKN. Pas pelajaran PKN, kurang kan eta pas aya kegiatan heuh. Aya kegiatan anu emang bener-bener aya. Emang aya kegiatan. Emang aya kegiatan. Nya datang telat ka dinya teh. Berarti batur guru geus asup itu nya orang telat kan ya. Gitu kan? Telat. Iya telat kan. Pas datang ka dinya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian abis dari mana? Tadi Bu, ini abis beres-beres ini gitu. Emang kan? Beres-beres. Nah, apa kalian kan sudah tahu kalau misalkan jadwalnya masuk ya masuk. Sudah kalian seperti hukuman yang udah Ibu terapkan. Hukum push up didinya Push up anjing. Push up asli eta didinya rasa kesel orang sebagai OSIS muncul. Aing teh keur bantuan sekolah keur beberes. Tapi dihukum. Pertanyaan orang eta ya di dalam emang geus sih ada yang kepikiran gitu. Rasana kan gitu ah. Heeh. Pas orang teh bener-bener jaker ka sekolah saat orang berjuang jaker mana yang itu gitu kan. Mana teh nganggap urang. Gitu. Namanya tibang ego urang sih emang ego sih. Dalam diri seseorang ya pasti aya sih perasaan gitu mana ge lamun di posisi orang pasti gitunya. Pasti gitu sih. Urang geus nya peribasana urang geus berlaku baik ka maneh. Tapi malah maneh malah kitu. Peribasana gitu kan ya. Gitu. Sarua wae sih pasti maneh ge ngarasaan gitu. Nah di dinya nya tapi urang oge sadar, Pak. Karena pas beberes eta urang kan nyawa euy. Emang ngahaja di ngahaja datang gitu. Kedengar slow. Da emang ngahaja oge gitu sabari ngahaja jeung si guru eta teh emang geus mere peraturan tersendiri sih. Peraturan. Geus mere peraturan. Konsekuensi. Nah, tapi urang didinya enjoy karena urang OSIS jadi santuy. Jadi santuy ternyata teu nyaona aturan eta masih berlaku, Bos. Kasaha wae. Tidak mandang apapun organisasi kamu. Nah, itu terbaik sih, bener. Emang sih. Bener eta bener wah, teu mandang tidak membeda-bedakan naon rek naon sabedoting hukuman kieu nya tetep lakukan gitu. Jadi orang temandang tadi dinya orang si guru eta temandang gitu. Bener. Ya akhirnya orang dihukum dan nya beratnya 10 kali 10 nya. Dihitung menit apa sih? Dihitung menit ah. Menit emang? Pokoknya sih. Ya pokoknya dinya dihukum jeung ya cuma duaan gitu teh. Duaan nya. Mikirna mah tadinya kan orang OSIS gitu. Nya kadinya lah. Tapi setelah eta nya orang sadar gitu bahwa waktu teh penting. Jadi lamun misalkan maneh setiap aya kegiatan lamun aya keur aya gawean maneh teh entong nya-nyakeun waktuna gitu kan. Entong maksudnya entong keur mamun geus anggeus ulah malah dihaja di lila-lila. Ngerti teh? Ngerti. Lamun misalkan geus anggeus mah nya geus gitu ulah ngaja di lila-lila disantai-santaikeun gitu langsung asup wae ka kelas gitu. Ulah ngaja di lila eta dinya orang sadar wa. Intinya disiplin itu disiplin waktu ya, karena ya emang penting gitu. Ya gitulah. Karena eta karena OSIS itu emang sesuatu organisasi yang bermanfaat banget gitu kan ke orang teh gitu. Ya loba lah pengalaman. Loba dong. Anu urang menangkeun di OSIS eta. Misalnya ya pas misalnya ya acaranya kan sering tuh OSIS ngadakeun acaranya pensi naon segala endah gitu. Otomatis kan jadi panitiana kan arurang arurang gitu. Biasanya sok endong teh. Masa-masa rame itu teh endong teh. Mulai kegiatan teh anjir rame. Rame, Bos. Ngarendong. Ngendong tapi ka saminggu. Ya ka saminggu pindah eta kontrak ini. Tapi ka poho balik. Tapi ka bawaan kali barang-barang. Sering. Bahkan lamun misalkan kegiatan ge urang sok ngarendong. Mun kegiatan ngarendong. Emang bisa kumpul eta teh. Kumpul rame sih asli eta.
Pas kemarin kegiatan ngendong eta bener-bener tah aslina nya rumahnya bagi OSIS sekolah mah nya rumah kedua. sekolah rumah kedua ya tempat paling nyaman pokoknya paling nyaman untuk tidur. Ya heulah tidur bos ya pokoknya pas zaman ngiluan OSIS mah buset rame bukan terus bisa diceritakeun eta mah pokoknya maneh hajakal mau ngiluan OSIS gitu ya kudu sih saran mah kudu ngiluan karena anu didapat didinya loba pisan selain pengalamannya ilmuna ge aya ilmu aya ya urang anu pas inget mah eta pas ieu pas namanya pas aya acara penting biasa kan kumpul bari teu jarelas kumpul teu jarelas pas aya acara penting kumpul teu jarelas anu mana teh aya henteu maksudna nyaho isu kan aya acara tapi urang begadang isu kan keberangan cuy. Eta beda emang sering begadang ge tapi da padahal kegiatan istirahat tapi begadang karena emang asik kumpul ngobrol gitu dan rame gitu begadang isu kana kaberangan anjing hudang naon coba hudang geus diriung ku murid-murid sejen bapak batur geus siap urang kana kudang gitu tanggal diacan batur nu lain pengurus OSIS geus datang ya otomatis orang aduh racun cara make kolor make sarung make kaos doang hudang ya anjing batur iku era kieu nya urang bung kaciri urang can mandina kumaha karena itu mandi oge naon teh geus mandi oge goreng angger gitu jadi teh pernah tah men sare di luar kadang di musola kadang di kelas kita pernah hudang geus rame nya tungtungna urang henteu mandi da tambah kan didinya kadang di sekolahan kita caina cai kedua naon tetapi kamar mandi WC anjir WC pokoknya amazing lah ya pastilah amazing eta WC di sekolahan kita itu gimana bapak bagus sekali emang nyaman emang ada banyak sih ya banyak ya hiji 2 tuh 12 nya salah sahiji lah tempat lain salah sahiji maksudnya tempat anu favorit anu paling recommended gitu nya paling gampang dijangkau di tengah-tengah gitu di tengah-tengah sekolahan di mana posisinya si WC eta lamun misalkan arek BAB bapak lamun arek BAB teh modal eta lamun ek modal si suku kudu ngahunjar kudu nahan panto bapak eta teh mana nagog nya modal kitu nya nagog suku hiji deui ngahunjar ngaganjal panto bayangkeun kumane modal bari ngaganjal panto gitu kumaha rasana da emang kuncian si panto teh eta jadi nyamun dibuka bisa gitu nya bisa udah maksudnya kuncian nya otomatis refleksnya kan orang ngaganjal gitu udah sieun apa karena sini buka pantona pas ada modal teh teka bayang bapak lamun misalkan maneh posisinya keur BAB santuy gitu lamun misalkan si suku teh diganjel dipantau maneh biasa BAB gitu set nagog teh Pak nagog terus tiba-tiba aya nu datang iya we misalkan maneh keur nagog ngadengi suara ketluk aduh pokoknya hati teh geus sasah ya geus tenang terdengar tanda-tanda langsung ancaman secara tidak langsung main langsung ayo jelema padahal jelema eta cenahnya gitu woi ayo jelema woi naon cenah mah angin kadinya gitu ari liwat doang pas eta hari kitu ari kadenge sorana
Ari kadenge. Bener. Ari henteu ujug-ujug datang kabayang tuh kemana? Mana keur modal keur nikmat ya. Set si eta teh keur ngambai-ngambai. Cigeuleun anjing. Keur ngambai. Ujug aya nu keluar. Ujug aya nu muka set. Tret. Teu ekspresina saling tatapan di atas FTP. Set. Mata saling tatap ya. Set. Bari cengongnya Banget eta set ujug teu lila teh kefokusanna hilang kunaon. Tayina berat kecemplung. Maaf. Bukan. Langsung buyar. Iya lah. Langsung buyar tatapan teh. Asli nah itu. Langsung buyar gitu dinya teh. Ari urang sih nya. Urang pengguna WC. Sering banget itu modal di WC sekolah teh, sering. Karena nya tiada hari tanpa setor gitu. Kudu ngarasaan sapoeuna teh. Ari urang biasanya nya mau misalnya arek modal gitu. Emang lagi kadang sok diganjal make suku gitu. Sok diganjal make suku ngahujar sabelah. Mun teu diganjal make ember. Mau misalnya aya cayan pinuh yeuh. Diganjal make ember. Meureun katahan tah. Si pantona katahan. Mun teu urang ngahurukeun cai. Deket kan. Kahiji nya ame batur teh nyaolah urang teh aya di jero. Urang teh nyaolah aya di jero heuh. Aya jelema di jero eta teh. Kadua karena emang teu era we eme teu era. Soalnya kan kadenge aja. Tumplung. Batur teh ngaralik pastinya kayak gitu dah. Pasti gitu ngaralik cuy. Mata kan orang paling teu bisa mau misalnya modal. Di sekeliling urang teh. Ngajak urang tanpa budak mah ya, ngajak tanpa jelemana. Aya batur gitu kan di sekeliling urang teh. Teu bisa keluar. Aslina. Jadi Malik nyoropot deui. Ya sih keluar aslina. Mata kan paling teu bisa orangnya. Itu teh. Sarua sih urang tua. Lamun misalkan keur eta keur modal gitu kan. Si Sora tai kecebuten tong si takadengan jadi kadang si cai diguyur-guyurkeun ke mana gitu ngahajak gitu. Ini cai gitu. Penting takadengnya lah kumaha kocorkeun cai lamun teu kumaha. Boning di sekolah di imah gitu. Bener. Di imah gitu aslina. Di imah gitu. Aslina dah. Ya kumaha nya rasana beda ya. Jadi era urang era. Cemplung kayak teh. Aduh. Kadengan teh nya. Gitu dah. Ya, pokoknya gitulah WC keadaan WC sekolah orang gitu. Jadi sambil ngelatih mental sih, mental dan persiapan orang gitu sih. Aing itu terkebayang wae, itu modal apa naon? Mantak orang di sekolah kita hitung berapa kali gitu. Cuma 3 apa 2-nya. Jadi orang lamun modal teh. Kalau misalkan keur hayang ya, orang sok malah kajenting mangkat keluar sekolah gitu nya. Heeh, kajenting ka sawah. Ka sawah ngepet teh. Pakai daun. Pakai daun. Daun atil teh daun sih. Iya. Anu loba hinisan teh. Aduh. Asli orang malah hayang keluar gitu. Ya, gitulah. WC-na nya teu kabeh cuma nya sebagian sih. Pokoknya di WC favorit sih. WC favorit. Heeh, soalnya di tengah eta mah nya. Hari nu lain mah di sisi-sisi gitu di pojokan sekolahan. Jadinya orang ka dituna jauh gitu males. Yang mending nu deket lah. Jeung deui. Kata mah kan misalnya di pojokan gitu kan sok pakai spot nongkrong malahan tanya. Bener. Sok pakai tempat nongkrong barudak. Jadi biasa guru di luar. Balik era urangna gitu. Itu Pak. Iya urang jadi pertanyaan urang ya nya. Nah. Aya nu modal. Misalkan KWC lah, KWC modal modal ambil lucu. Itu lucu sih. Maksudnya eta asok aya nu nungguan. Kalaman. Mana ge kalamannya? Ngalaman nungguan. Henteu maksudna si eta budak eta ku belum teuing. Daek nungguan babaturanna modal. Maksudna naon? Solidaritas berenang. Solidaritas foto merek modal tungguannya.
Kayu. Emang gitu sih emang. Udah termikir kadinya baru tuh mah. Ayo tungguan lah. Ya mungkin pedah tadi wa sieun dibobol banan teh pantona. Tapi si babaturan eta daek wae. Maksudna teh. Banget ya. Hidung da cek urang bada eta teh. Ya teman sih teman, tapi entong tepi kan ngambuan tai babaturan sorangan. aduh eta kubloan gitu nya ngabatura teh nungguan si babaturanna modal gitu jadi hansip. Secara tidak langsung jadi hansip bapak itu bener jadi hansip ngajagaan gitu stop ayo babaturan kan modal mantap jadi jero teh bagus CSI bagus aduh pokoknya gokil lah eta bener-bener momen sih eta teuing di sekolahan urang doang teh sekolahan batur kan gitu tah perinahan pakai suku gitu teh nya tah teuing teh pokoknya kita malah jadi emang sih kesana kumanya kesana negatif gitu negatif maksudnya jelek lah kesana jelek sekolah tapi sejeleknya pantau eta tapi malah bikin kesan jaker urang wa jadi cerita kan lucu sih dibalik kesan negatif ya kesan positif kok kan kesan gitu. Negatif itu wah boleh diceritakan kan ayeuna kan lucu kene gitu diceritain jadi ayeuna kan lucu kene padahal geus gila bertahun-tahun tapi lucu kene gitu kenang-kenang aya gitu gara-gara si WC ganjel suku asa ka perang nya teh kumaha sih ya gitulah loba zaman-zaman SMA pokoknya loba pisan lah moal mah diceritakeun ku sapoe dua poe mah ieu mah komo misalnya pokoknya mun aranang WC gitu nya aranang WC mal mungkin ceretanan bener tangan-tangan kreatif itu aya aduh sangat kreatif sekali itu sangat kreatif sekali Udin pernah di mari wih gaya bos lain kontrak itu kata-kata paling gaya bagi orang paling gaya bagi orang itu paling gaya kadang tuh nyoret gitunya gaul men kadang curhat coret-coret ke tembok curhat kayak anu ngabalesan eta ari we ngabalesan dibalas eta asli ayahnya asli aya eta emang aya kreatif sih orang pernah ieu maca wa di coretan eta non nya gitu kata-katana teh men gokil teh ya gimana aduh parah nih teuing si jelemana keur galau apa kumaha gitu tulisan teh mungkin yang lagi baca ini jodohku anjing bucin geng teh bucin terus aya nu ngabalesan dibalas gimana dibalas di mana eta ayo dibalas iya aku jodohmu iya aku jodohmu kakak aduh iya aku jodohmu kok aing dibalas tadi tulis bacot jangan teh tapi bohong aduh jika nak berujung jadian parah pokoknya masa-masa SMA oke lah ya emang bener sih emang bener kenangan nempel nya di mana kerjaman-zaman SMA itu nya eta masa-masa terakhir orang pakai baju seragam jeung masa-masa terakhir kebersamaan di babaturan eta sih gitu. Sih emang beda sih rasana mau misalnya orang geus keluar SMA orang kan orang geus keluar SMA kan ya beda rasana gitu mau misalnya SMA aja orang hayang buru-buru keluar rasana deh tapi orang geus keluar anjir kangen masa-masa SMA gitu pasti yang balik di ke SMA gitu anjing ya di mana bagi orang gitu ke zaman SMA ke kelas 3 jadi ke kelas 3 teh di mana posisina urang teh keur nyaman bos bener ya teh keur nyaman di mana kebersamaan teh geus mulai terasa kenyamanan teh geus mulai aya tapi ya secara tidak langsung ujug aya kata perpisahan anjir eta bener-bener terhela sih orang asli sedih eta pas perpisahan ge aing tapi ka mewek gitu sedih pengalaman nang geus loba di SMA masa-masa sok mabar di kelas mabar gitu kan sare make didempetkeun tas kursi teh tapi ka panjang tasna jadikeun anggel dikeun bantal eta pokona
Terus aing mah rindu men. Pernahnya orangnya pernah sare pelajaran geografi sare orangnya sare gitunya. Orang kan soalnya dia kan di tukang tehnya di tukang biasa lah di tukang pojok Belet wes ya maksudnya. Mal pinter-pinter di pojok kayaknya. Mana gitu teh tunggu santai tungkul sare baru nanti orang teh sare lah budak ieu direkam di videokeun emangnya orang asal emangnya orang ngahindar emeh teh ketampuan teh ku guruna emangnya ngahindar teh ya di garuhan di cenah bari di video bari di videokeun itu pas udang tungkul teh udang langsung kagigir teh ngahindar baru jincok banget teh ngahindar gitu emang lah orang apa videonya lucu gitu aslina orang ini itu mana apal deh lamun misalkan si ucing kersare ucing kersare set diudangkeun kan ngajret kan ucing mah beda gitunya itu beda gitu hari si hari mana ya mak itu mah hari si mah Pak lain ruas eta mah tapi malah pelak tuh jelas orang refleks ngehindar supaya ketempuan guruna refleks sungai kayak gini curang cilik aman nanti sadar kamera anjing jadi kan gue geus panjang euy BTW ieu podcastna geus panjang pisan padahal panjang kene nya panjang kene caritana engke lah lanjut deui geus panjang bos geus peuting ayeuna geus peuting ya oke teu karasa geus sajam urang ngocoblak sajam geus sajam teu karasa ngocoblak ka ditu ka dieu padahal carita loba pisan nya intina mah kesimpulan masa SMA ya masa paling indah lah jadi jaker maraneh entong nyanyiakeun da nuker SMA kene entong nyanyiakeun sok cari pengalaman terus berkarya jaker sakola eta sih penting buat sekolah kalian bangga buat nama sekolah kalian harum di depan orang-orang gitu entong maneh bangga karena emang aran sekolah maneh emang alus tapi bangga ketika maneh sorangan anu bikin nama sekolah eta alus gitu pokoknya intina eta sih tetap tetap berkarya lah. Pokoknya masa SMA masa-masa orang yang ngajati diri gitu. Ngajati diri. Pokoknya lakukan hal anu maneh hayang lakukeun gitu. Tong sieun naon lah gitu. Pokoknya ieu berubah dalam hidup maneh gitu. Nu tadi namanya bangor. Jadi bangor. Minimal asup ke SMA lah, asup ke SMA tambah ngilosis. Kajian bangor ge Bangornya terdidik. Bangor terdidik itu tidak apa-apa. Pokoknya lah, gitulah. Pokoknya tetap berkarya ya ke sekolahan maneh gitu. Ya minimal bikin hari prinsip orang kieu. Ketika orang sekolah di dinya gitu. Minimal orang bisa bikin sirik sekolahan batur. Eta sih prinsip urang. Yang jadi batur. Ya eta goreng sih tapi nya baik di ketujuan urang. Menaikkan nama baik gitu, menghaluskan aran sekolah gitu. Jadi prinsipnya orang eta, orang yang nyin sirik murid-murid di sekolah lain gitu bahwa SMA orang teh pas kieu ya gitu. Anjir cenah SMA itu mah kieu ya kieu. Nah eta poin orang eta kok keur baheula. Jadinya gitulah. Eta amun bisa mah terapkeun sih di diri maneh nya, tapi tong sampai musuhan oge jeung sekolah batur tong mah teu baik eta wa. Kita yang mah celurit di celurit deui gitu aing mah. Kayak digerang-gerung deui. Ya pokoknya mah bikin sirik karena hal positif. Kita bersaing dalam hal positif gitu. Dalam kegiatan-kegiatan, dalam event boleh bersaing gitu. Mantap. Nah gitulah. Mungkin cukuplah sakitu pembahasan tentang masa SMA. Tapi orang sebelum menutup, orang bakal ngajawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi sebelumnya mungkin amang can nyaho. Kumaha? Can nyaho bahwa di setiap ending video orang aya sisi pertanyaan gitu. Jadi di Instagram aya nu nanya nya dijawab orang gitu. Jadi poinnya di dieu. Sampai menang sih ada pertanyaan berarti. Geus mere. Jadi lamun misalkan pertanyaan aja keduaan mungkin bisa dijawab bebarengan ya. Oke, langsung ke pertanyaan. Nu kahiji. Ieu mah lain pertanyaan sih.
tapi request. Tapi nyata naon dibacakeun nambe aya penjelasan jaker manehna gitu. Naon sih teh mang nyeun cerita horor ya urang berangan urang pentingan ya jabang geus peuting ya jadi urang pentingan jaker cerita horor mungkin bakal aya cerita horor ge soalnya urang loba sih cerita horor loba teh sih urang loba ya mungkin engke lah bakal aya cerita horor di malam Jumat biar ada serem emang horor wae sih udah kumaha tuh dah kieu gitu kayak bakal nyieun pokoknya namanya. Terus lanjut deh mang gimana caranya lolos SNMPTN? Aduh SNMPTN cukup jangan menyebutkan nama itu lagi. Saya sudah kecewa. Kurang geus nyeri hate orang nyeri hate gara-gara eta. Ya pokoknya nama tips karena orang gagal gagalnya ya aduh mungkin tips jaker maraneh jaker anu ayeuna lulus ya pokoknya belajar intina eta sih belajar haluskeun nilai penting haluskeun nilai-nilai geus eta sih tipsna belajar gitu supaya nilainya naik terus eta sih mungkin eta terus aya deui mang intina kieu pertanyaan apa? Urang langsung ditangkap pertanyaanna. Lamun misalkan urang rindu, apakah si eta bakal rindu? Menurut mana itu mah? Can pasti sih ya. Lamun urang rindu ka batur, nya belum tentu batur rindu ka urang. Justru maneh posisi maneh keur rindu ieu. Ungkapkeun nah maneh rindu ka batur. Bener, Pak. Aku rindu sama kamu. Aku rindu sama kamu rindu sama aku. Enggak, makasih. Enggak, makasih. Ya, tapi aya peribahasa, Wak. Lamun misalkan si teh urang kerindu ka batur, batur bakal rindu ka urang. Nah gitu ya. Aya sih kata-kata nu kitu. Peribahasa. Eta hiji deui kagok, Wak. Gimana sih? Nah, sih itu teh. Gimana sih caranya ngedit video awal muasal masih awal mula YouTube awal mula bikin video cina gitu intina kumaha sih carana belajar intina kadinya mungkin ya awalnya sih resep dokumentasi terinspirasi dari Asia haging pokoknya resep dokumentasi video sih sebenarnya. Orang resep dokumentasi video daripada foto gitu. Jadi gambarnya bergerak jadi resepnya. Nah setelah resep eta, orang jadi hayang ambil aya kenangan-kenangan. Jadi diedit saeutik, dipoles saeutik, nya ambil bisa di-play di kemudian hari gitu kenangan-kenangan eta gitu. Jadi orang teh bisa masuk di ke dalam dunia eta gitu bahwa orang teh pernah ngalaman ieu. Jadi orang asup di kadinya, serasa orang teh ngarasaan deui gitu. Gitu intinya mah. Nya setelah orang diajar ngedit gitunya bisa sih ngedit saeutik tepati jagoan oge gitu nya cuma nyambung video doang babari bisa lah bisa marane ge bisa gitu terus nya gitulah pokoknya intina eta diajar lah capek men geus lila kieu pokoknya gitulah gitu mungkin podcast ieu bakal sakieu tong panjang teuing karena bosan mungkin saki ayana tapi loba keneh asli loba keneh eta mah ke dibahas di podcast selanjutnya mungkinnya hatur nuhun pisan anu geus stay anu geus enjoy anu geus relax tepi ka akhir ni buset edan anu tepi ka akhir pokona terbaik maneh aplaus buat kalian buat maneh pokona terbaik pokona hatur nuhun pisan urang jakeur maraneh anu setia ngadangukeun cerita-cerita teu jelas. Pokona urang ngebangus gitu nya. Ngebangus coblak. Pokona mah cokot positifna, buang negatifna gitu. Lamun misalkan aya nu salahnya, maaf. Da aku teh apa atuh? Da urang ge jelema gitu. Hatur nuhun geus hadir di podcast urang. Hatur nuhun pisan ya geus
hadir mungkin kayak bakal ngobrol-ngobrol di rame siap. ngobrol-ngobrol di tentang naon kayak ya. Ayo. Terakhir ngucapkeun salam dulu ya. Bareng tapi Bareng ya. bareng ya siap. Eta Ayo. sebagai penutup di video-video orang di Ciri khas. Nah, siap. Oke, hatur nuhun anu geus stay di podcastna Mang Akoy. Sekian dari urang Mang Akoy jeung Mang Budil. Oke. Salam dulur.